Gusti, ari sia, habar akata tiki-tiki teuing. Nih kata-kata hari ini. Ari jadi jelema urang sok goreng hate. Nah, Ampel make goreng dangeuna. daripada goreng hati mending kene orang nyanet iya gorengan sultan next levelnya TikTok. Sia sing eling eta tika kitu cabe. Cak udah orang nyanet. Atau di sanguan. Itu lain ge nyanet mun aya make sangu mari umi. Kamu make sambal kecap ge mami. Jadi sensasinya teh seperti makan mendoan. Nyaho mendoan? Kak, Tempe mendoan gening. Tapi ini mah sengedaging itu. Enak. Iya mah nyeuna oge teu nepi ka 10 menit mah. Jadi cocok pisan jangkau megeran siga emak. nah sia aing tara mageran. Nanya. Yang ngeunah lah da ieu mah gorengan sultan next level. Ya lamun teu make kenjer crispy nugget stick mah can pugu bisa sangeunah kieu. Ieu tahna bungkusna biar mantul. Lagian kalau yang segini mah emak lebih cocok dijadikan cemilan. Jangan itu. Harus resep tuh mak. Gusti, ari sia, habar akata tiki-tiki teuing. Oh sia hogae, sia. Tutahkeun sia. Ulah. Lagi banget tuh. Daging lagi menikan lagi. Cocok. Mana? Nah, Daya tanding daharna lilak kelenci. oh hesena kleungutna. Atuh udah boga huntu dicoplokeun ieu mah. Ada ceplok ku maneh. Ieu mah cocoknya kada nyuguhan arisan oge. Ya cocok atuh. Moal mungkin lamun teu ketagihan teh mah. Yo, teh haji mah sigara juga lo bati kadang cengeknya. Nah, Omongan anak milih ada.